nepi ka bulan puasa deui. Meni kuat panas banget hari bulan puasa ge. Jaba sahur saeutik da kaberangan. Kuat lah, aing mah kuat. Iya nu diwawaas mah si Iem. Si Iem. Ayeuna can udang kene wae molor cigana. Gusti! Gusti aing paha. Aing tekan keur puasa, Gusti. Amit. Amit. Pohon. Pohon. Kunaon aing ngadahar ieu aing pohon. Kieu ari awal-awal puasa mah sebaka pohon. Kembali ari pohon mah teu nanaon. Mak, Masih awal puasa meni harandeg seueuh. sabar, Iem, sabar. Aing mah padahal kakarki tengah salapan tapi beuteung meni buburuk bukan wae, Mak. Can kita ngari-tangari acan, Iem. Sarikeun. Sarikeun. Mung sare malulu meni cara rape da. Sia ieu teh po, Iem, jam sakieu panas meni kuat mencorot banget. Tadi mah aing pohon, Iem, malah ngadahar ieu, Iem. Tadi kuing pohon keur mandi mah ngadahar sabun. Pira putih asup. Eta batal mah sih mah ngadahar sabun. Henteu ari pohon mah henteu. Kamu bu aing. Yang gitu. Eling jadi dibanding eta sabun teh ongkos gemblong. Yang sabun didahar. Si manyi. Oh iya mah, nya sabeuing tadi untung nama. Iem, ari awal-awal. Kagugu aing, kagugu. Kukuing kagugun eta asa gemblong teh mah meni kabita bat sabun teh. Ya aing keur ngomehan ieu nya ujug-ujug karauk wae buat pohon. Wajar lah awal-awal puasa mah Iem. Mak, wing hayang ngabuburit padahal masih isuk kene, menang teh sih. Cat ngabuburit mah sore sia teh Meni hari Jokoneng tuh udah ngaringkuk deui. Ya geus ayeuna mandi deui, wayah geus mandi barakali sia. Geus mandi 4 kali mah, sabun ge geus beak 4, eta ngadaharanna sabun. Teu ideung mah tok kitu-kitu deui Heeh, moal mah da uyuhannya ka karak mimiti nya. Heeh, ya. Dengekeun ulah waka ngaladog heula nya. Geus batal sia. Nah, ieu moal batal ieu awingna kuat Lamun rek ngabuburit engke burit. Burit tak mua wing ngabuburit oge ngerakeun batu masing barareng make motor. Wing mah leumpang kos nu burung. Berjalan. Aduh, astagfirullah. Aing aus kieu Iem Aing punah si Iem, aduh ya Allah. Mama teu gablek duit ke seseriane. Nya heueuh daripada teu boga duit ngalamun we mengan kieu Yo ngomong-ngomong kayak buka jeung naon, Mak? Iem hayang jeung naon Iem? Wing mah jeung kolak nya, jeung asinan, jeung sop, jeung pai supa. Nya kabeh we meureunna teu ideung Kudu di sawang wae, mah teh di sawang wae. Mak teh ulah sok ngomel-ngomel we ayeuna teh kan keur puasa Iem. Dia puasa mah selain menahan hayang nyatu, jadi menahan hawa nafsu. Nya heueuh, tak emosi wae. Tak sia ulah sok nyeun we masalahnya ayeuna mah emak sing sabar kudu bager ka ieu ge nya. Ieu mah kudu tamat nya. Nya tamat mah. Nya heueuh, cek kumaha dibelikeun kolak lah. Kolaknya lebaran hayang meuli baju mah. Jauh kene nya. Ieu hayang meuli kolak. Rek jeung kolak. Kolak naon? Kolak caurubuh mah aya beuh. Aya engke dibelikeun kumaha nya. Engke dibelikeun. Geus wing arek eta heula Arek ka mana? Arek ngaladog Ngaringkuk wae meni hararandeg seueul ngaringkuk deui. Nya da sia mah biasana ge kitu tukang ngaladog. Ampun sih ieu mah. Mak, berarti ayeuna wing ngagosip di stop heula meureun nya puasa mah. Nya heueuh lah, pira kue sih ngagosip wae bulan puasa. Heeh, puguing teh teu kuat man, teu ngagosip setengah poe oge. Geus di stop heula ayeuna mah bulan puasa, ieu dosa sih ngagosip wae. Geus wing ulin Dengekeun.
Ada ulah kabita ku baturnya. Moal, mate ah, rakutin kabita ku batur ah. Ngalain cek sia buka deh di ditu. Moal tentang ah, mate ah. Jauh kene kaburit. Terus ngabuburit, hidang. Para ruasa tuh. Puasa lah. Coba ngelel gini tabira tepias di semangat puasa nanya. Lo pasti Ulina. Yuk kemarin aja lah masih bulan puasa apa malah lolor gitunya. Mana tempat puasa jebrok-jebrok. Aing mending kabita dah, mending ngelok ah. Ayo puasa mana? Hari saya puasa. Bremen. Oh, saya kudu boga perasaan atuh batur para ruasa. Nah, ini aing men. Kudu menghormati sesama umat Islam mah sia teh. Nyoba ikut dia bener banget. Ini hasem sih. Aing nggak santut ih. Ya puasa sih. Puasa, berarti kan bebeja ka mah wadahnya. Saya dibuka weh. Tapi Gue sang gedang lah. Mana? Jangan ya deh. Mau puasa. Puasa. Gue yang beja tuh mau dah. Entong goblok sia teh aing hando omelan ah. Oh itu. Awas ya manusia bebeja. Saya sebesar kan. Mau deh. Muah, gua yang beakun ah. Nah, makanya mental teh. Emang saya di mana sih yang Aing ngajakan si eta Iis sama ngabuburit embung wae. Tadi ningali budak mending ngelok minum itu barah itu matahari aya kene. Nya aing bete di imah wae ah. Kita lapula di desa lapula sih kayak. Awas ya si ulah loba omong sia ka mah odah mun ngomong. Aing puasa belum aing nama mau julid. Geus na aing ka biat heula nya. Sia ka barung. Rek poe pecel. Teh men tadi atuh Jem kade susut ieu sia untuk sia nya. Berudah yang adil mah nu nempoeun. Karena ini teh bulan puasa. Awewe maresep wae ka baju teh Bustin ya halus banget. Tapi mahal. Ah asupkeun ka keranjang we heula. Di karak sapoe beuteung mesin kulilit ieu puasa teh kumaha sih ah. Enaknya, segar. Ada deh. Gusti, ieu budak keur ngararujak. Ngasaan atuh ieu? Mana nya? Jeung ah. Emang tayang teu puasa? Entok, keur datang bulan tok. Mana nya? Mending ngeuna sia nang nyen sasia neng. Nang nyen bigenang. Hah, nang nyen bigenong. Mana teu paruasa geuning kunaon sih, geus jebrok oge. Urang teu sahur. Teu sahur kudu kuat, puasa mah pamali. Tata gen nu kala teu puasa. Nya teh mah teu puasa oge geus laku. Nya nuhun nya. Heeh. Itu teh kata-kata tadi kita ngobrol banget ya gitu. Untung wae kemana-mana. Ayo angkat ah, angkat. Sing kuat tutupi kaburit ah. Bu Haji. Iya mesti meninggal saya tak kerudung nami halus ya. Bu Haji saum teu? Saum insyaallah ya. Bu Haji karak ge puasa sapoe meni celong kelekna geuning. Sama kelek kabuteungna atuh nah aya.
Kurang menilai lulus Bu Haji lah. Puasa gitu ya. Puasa. Arek ngabuburit mah. Arek Bu Haji. Mi HP tuh ya. Ini HP naon? Mi HP nu sisian jalan bawa KB. Tebararoga duit ngabuburit ya. Oh, Bu Haji geboke lah. Oh Bu Haji, urang penting teu sahur kaberangan ini odah aya kejo wadang di dahar we. Menikah berangan kalau kenal alarm tuh. Nya alarm mah ngadengan mun sarine pasti ngadengan ini odah mah. Mesti yang kemah nyawa ambulan hijau ya tuh ya. Amit Bu Haji mah adinya. Tanya ambe suaranya kenceng, pancena si Rina mah kenceng. Oh. Bu Haji geusnya urang arek ngabuburit yang sasapedahan da motor teu gablek bening sasapedahan we Kan mi HP-nya yamnya. Heeh, kan mun aya duit nyelap. Oh, teh. Ayo Anjong. Udah mora mah resep gitu sasapedahan ngabuburit. Bu Haji mah timah we. Tah aya cau kebenaran aing perih beuteung Enggak sebut Mana deui nya ngabuburit mah. Ini teh ngabuburit kemana sih? Ieu geus amprok jeung budak anu teu puasa di wae yeuh, ari teu puasa mah jajan we di jalan. Yan, itu naon? Siapa laknya? Ieu budak teu karuasa, dirajan mah bikin tawe batur. Ini sepedana di ieu. Pengen puasa diajak. Bela, urang sepedahan yuk. Yang minjem sepedanya desa kedeung nya ke dibelikeun kolak ku tetehnya. Ayo kan dibelikeun kolak. Ya, bawa teh 6 kali tuh Ayo, Aduh. Urang sepedahan ka jengkol haji yuk. Ayo. Nya Bel, sesapedahan kos ieu teh nya. Yan capek deh aing. Sia teu puasa oge Saya mau cai teu. Itu Yang kieu tadi saya mau cai nya Ya aku. warung teh tara rutup lah sia teh Capek. Naon Bella di lempang wae nya jamnya capek atuh puasa-puasa. Baru olahraga mana teh. Nah, ka mana eta? Neangan kolak. Ciis teh puasanya. Ya puasa. Ya puasa tuh urang mah. Coba ngelel geuning pias. Coba ngelel. Emang ka puasa kudu bebeja ka manehna nya. Coba ngelel tuh. Ya puasa eta beda bibirna Puasa aja beureum wae. Ya, ya aku jeung si Bella. Ya bulan puasa mah kudu akur jeung tetangga, emang pas wae. Akur meureun. Jam teu baga sapeda nya. Teu bogaan sapeda kajian deh. Kajian Marina dasar. Rek nyokot kolak hela geus meujeun aya geus burit kieu. Tapi si Iem can balik keneh wae nya budak teh. Alhamdulillah mun teu karasa ieu geus sore wae. Pedang ya buka. Sepeda kemana sih dipakai kuta Iem? Kunaon neng? Sepeda dipakai kuta Iem. Ku anak emak. Heeh. Ka mana? Ternyata di Cina ada ngabuburit. Ngabuburit teh hideung geuning mamanjut sepeda budak. Tadi makan teh ka mana neng? Tadi ka ditu. Tuh hideung teh kumaha rek di teangan heula nya. Geus. Tuman si Iem mah. Neng Is, Hon mak. nempo si Iem teh. Oh, nempo tadi sepedahan tuh jeung si Bella. Koplok banget itu teh sepeda budak. Oh, pira kumaha? Oh, itu. Kan boga sepeda. Itu tadi budak nanyakeun. Itu ka ditu, ka jalan. Ajeng saha sih? Jeung si Bella. Tuh hideung banget mah jadi teh cenah ka budak minjem sepeda rek ngabuburit.
Atuh nu budak mah jelek meureun. Eta geus meuli naon saker bukaeun. Meuli kolak mah. Mah gerek meuli kolak eta meuli di Ceujo. Heeh. Aya keneh teh. Aya loba keneh. Yang geus teu nya mah badarna si Iem. Panggil kan di ditu tuh. Kurang lambat ya Allah, kurang sabar kumaha emak. Eta puasa tapi geuningan beli seger teh awakna. Oh gitu. Awas we lamun buka di jalan. Enam tengan bisingan. Kurang sabar kumaha. Kurang sabar kumaha emak ayeuna keur puasanya. Cek manehna cenah ulah ambek-ambekan wae. Tapi manehna nyeun wae masalah. Kumaha rek teu ambek-ambekan kolot. Ya heuh, Mak. Yang geus ayeuna nya. Ayo. Ma, reka mana? Bu Haji, ieu geus meuli kolak emak. Pokoknya mending geus meuli Bu Haji mencan. Koncan. Can. Eta ayeuna di kamar Bu Haji. Oh, rek dayangan kolak sugan menang. Di uju aya keneh tadi. Ngeunah teu mah cigan mah. Heuna nya teu nyaho teuing Oh, sih. ternyata ada. Ieu mah keur kasal keur arek neangan si Iem. Ka mana sih? Tadi cenah minjem sepeda budak itu. Oh, da ngomongna kawing rek ngabuburit cenah. Nya ngabuburit teh arek ngabuburit pakai sepeda batur. Teu hidang coba ge. Oh. Jeung si Bella cenah majar teh. Barahan mak. Gocengan Bu Haji. Oh, arek meuli mah. Murah ieu mah meuli dua ieu hiji ewang jeung si Iem. Baju batur. Oh, lah, tas muriangan mah. Gusti, tapi puasa. Puasa. Alhamdulillah ieu kedeung dege. Bedug kedeung dege Bu Haji Oh. ya. Ayo. Ya buru beuseun beakeun mangken. Ieu mah teh tadi pesen ti isuk lamun teu pesen mah Bu Haji. Moal kebagian lamun teu pesen mah. Batuk wae heuh hayu Bu Haji. Bella. Capek sih sesapedahan wae. Jamu Bella. Itu tuh. Nyeluhur maneh mah. Yolo eta sia Mar ka mana? poin di teangan we teh di dieu keur ngalahan jambu teu ararideng kolot-kolot. Jangan buka aja. Udah wae mama. Tadi si aing ngepes yang gegel. Lain tadi mah cuman ieu doang nya, ngecek. Ngecek eta hutus sia ta aya ta. Mak. Puasa oge, umar-umar. Mama Ya tuh dah si Iamna. Ulah gegas wae. Gua beras ganggarong mah. Oh, istighfar. Astagfirullah. Gua keur puasa oge. Iya dengekeun Iam. Tadi sia minjem sepeda budak geus dibalikeun Ya enggak semua ada malah matak dijual ieu tibang sepeda butut. Ya lain tadi budakna itu neangan wae. Paling aku kagor ali. Untuk tadi minum es capeknya jamnya. Tuh ya sia mana cek aing oge. Hah? Hidung banget. Si Bella mah enggak bodoh. Des meuli. Manik meuli es. Tukang es mah ulah ambak wae nah puasa teh. Ya aing geus meuli kolak ya. Heuh jeung buka mang geus bawa balik jeung buka. Tapi tadi sia enggak ada harga tadi. Ma istighfar. Ada Istighfar. Nah, yem es non si es kuutnya. Eta sia enggak ada harga. Si Bella mah Hidung banget. Sia ye. Aing budak wae. Ya mah istighfar Siapa siapa. kok tadi saya ditunggin es jeung aing. Iya, iya emak geus meuli kolak ya. Geus saker buka, geus. Tapi tadi siang ada deui es kuhut. Iya, bulan puasa ulah emosi wae istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Iya. Kolot, puasa emosi wae ya. Yo. Buru-buru siapa budak wae tidak. Assalamualaikum si Bella. Nah. Alhamdulillah geus nepi ka bulan puasa deui. Neng, tadi ya. Ih, batur terus budak, wae mau budak.